pertunjukan angklung gubrak anu dipimpin nyata ku Ibu Eis. Sok atuh tepuk tangan penontonnya sadaya ayo. Peryogi kauningan itu pertunjukan angklung gubrak nyata di Sanggar Pusaka Karuhun di Cikopo Bayang. Atur nuhun. Iya, tepuk tangan atau sadaya tepuk tangan sadaya. Seret bae seret. Pentasan pertunjukan angklung gubrak anu dimainkeun nyata rombongan di Sanggar Pusaka Karuhun anu aya di Cikopo Bayang ieu. Ieu teh pangupikeun kesenian Sunda, kesenian urang sadayana. Sok bubrakeun bae. Awas.
Iya. Sok tepuk tangan deui atuh saya. Beli seorang hiji dari perebutkan gitu. Iya tak duduk perebut seeng cenah. Iya. Saya enak kurang gede. Sok tepuk tangan. Benang cerah. Awas. Sok berebut deui atuh.